dikira doa bukan ibadah dan jangan pula jamaah bahwa doa tidak diperintah. Sifat Allah beda jeung urang jadi makhlukna. Urang mah manusia minang teuing aya nu menta lila-lila sok icit jeung ngewa anu minang teuing men. Tapi Allah sabalikna. Allah nyebatkeun sombong, Allah nyebatkeun legek, Allah nyebatkeun balaga. Saha jelema nu dicap balaga ku pangeran? Jelema nu daek ngadunga sombong eta jelema di hadapan Allah. Mentak Allah mah ijieun kan legum-legum leos gitu. Jeung Allah sombong siapa barang penta ke kami. Didalilan ku Nabi didalilan innallaha yuhibbul murihina fid du'a. Saestuna Gusti Allah resepkeun deudeukeun ka jalma nu cerewet bawel dina ngadungan. Tapi nu jadi PR urang dina muludan. Lain dimenang ustaz urang ngadoa tapi kunaonnya doa teh asa mintul. Lain kasari ustaz urang teh ngadoa tapi kunaon apa yang kita minta belum juga nyata. Tong nyebutkeun Allah zalim lamun doa urang can diijabah. Nah Allah teu ngadenge pomian deui syahadatna. Nah Allah teuningan pomian deui katauhidanana. Paman urang minang ustaz menta tapi kunaon geuning pamenta teh nyata. Pan teu saeutik jelema nu frustasi tina ngadoa. Pan teu ka jelema tapi ka ijin kana wirid. Tilu poe nganggur. Datang ka ustaz, waalaikumsalam ustaz. Aduh, mesti poe saya teh nebeul. Saya duduk acan, tukang teriak kan suka berdoa. Ngapoy usah doa mana? Banyak suku orang tukang suka ada tambahan kang ba'da doa teh sholawat 40 hiji balik. Nu mana ustaz sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuyassiru biha kullu amrin asir wa tarzuqu biha kullu yawmin dananir. Kena kiai memarales samda aya kalimah dananir tungtung. Jangan takdir tina naon meureun kitu eta teh kan kiainya. Kena ieu mah barokah di guru. Aduh cenah ustaz teh katalah tuh. Penuliskeun cenah ustaz nyiksa di ka ustaz. Tulis 40 hiji balik tiap pada duha. Diulangi dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuyassiru biha kullu amrin asir wa tarzuqu biha kullu yawmin danani. Oh jangan ya. Tilu poe dipegawe datang deui ka ustaz. Ustaz alhamdulillah geus tilu poe sholawat eta dikeuneur ka dikeun bahasa lagi dikeuneur atuh. Ustaz sensitif we Gusti aku. Alhamdulillah ustaz hese kene kudu duit. Mata ieu mah pun teh adi bujang engam mah bil ustaz bade angkat-angkatan aya naon kitu Kang ieu mah bade ngawangsulkeun diri eta kota ieu. Bade ngawangsulkeun aya ustaz ada ya karawosna Gusti tapi kaya nu kitu kan ustaz mah lain mah. Eta leuweung Kang tapi kadinya ieu nu leuwih teu nama panungtunganna abdi mah Kang Haji. Bari ngarewas kana ceuli, bari potana cara ustaz amplopna ge bari jangan. Dewa ngeus pakai balik ulun kurang jadi. Ya Allah ya Rabbana. Doa jelema nu frustasi tina ngadoa. Apakah kita harus berburuk sangka kepada yang Maha Kuasa? Saya jawab itu dosa besar. Allah berskawala dalam Al-Quran. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Jalma nyen hade pati hade teh eukeurna, jalma nyen goreng pati goreng teh eukeurna, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Jeung kami moal sakali-kali zalim kami jadi hamba kami cek Allah. Istighfar lamun urang nyebutkeun ceuk urang bah pangeran teh geus daya ngatengin meureun kana doa urang. Panjang aku arawana kitu teh. Urang minta harta ning teu dibere, beakeun stokna eta doa. Diparhitungkeun ku pangeran. Nah, tasih saleutik. Naonnya menyebabkeun doa urang hese diijabah. Ceuk guru abdi damun urang nyeri beuteung poe ieu tong sok nampilingan beuteungna. Tapi urang ngaevaluasi naon nu geus didahar, naon nu geus kabus. Jelema teh ieu nyeri beuteung dicapokan beuteungna mah. Teu ngajurung sampai pada mulutan teh kan nyeri beuteung. Tapi apa yang telah kita masukkan, yang kita makan, yang kita konsumsi dari mulai tadi pagi sampai barusan sakit perut. Nah, maksudnya orang ngadoa manginang tapi asa mintur. Wa qala al-faqih Abu Laits Samarqandi rahimahullah, salasatun la tustajabu da'watuhum. Ayat ilu rupa jelema nu cadu mungkuk haram tempat doana kudu dijawab.
Sadumuku haram dempak itu bahasa Indonesianya apa? Soalnya minum nyaba dan minum nyaba. Kalau sadumuku haram dempak bahasa Indonesianya apa itu? Ya tidak akan saja mungkin ya. Ya tidak akan lah begitu. Tidak mungkin. Tidak akan dikabul. Udah kagok ya kan ngapa? Udah kayak gitu. Ini udah bahasa Sunda nih. Lamun ngaji nikahan di Karawang, kasih tulis doakan panjang umur, panjang jodoh, runtut raut amat bangun, kacai sari salui kata dari salapan, kacai cing getol mandi kata cing getol sholat, didoakan anjeun rumah tangga doaan cing adem ayam tentor mepe api tinggi ceri arang pamon. Coba Indonesia kan biar. Dan yang bahasa Indonesia nanti ceri arang panongis, walaupun persamaannya ada dan dengan tidak waktu semoga rumah tangga kalian itu dingin telinga dan wangi pak curi deh, dingin telinga dan bening mata pak enak. Ayat pilu rupa jelema anu doa mau dijawab ku Allah. Bukan dina acara naon ge doa mahanya. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Al-Faqih, akhirul haram. Orang yang masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Tapi mageung muka kitab Wasiatul Mustafa mimitinan jelema anu barang tuang rezeki nu halal bakal kieu, nu subhat bakal kieu, nu halal bakal. Populer nih baheula kisahna. Guru urang papatah barudak tombor anu haram, nu subhat oge matah poe kana hate. Nu subhat oge matah ngintul kana donga. Populer nih baheula jelema soleh teh mah pasti siwahangan. Apal angkeun-angkeungan seger keneh dicamat dah hoyong. Tapi di papai heula ka hulu. Ayo baik aya di maksiat memelak eta teh. Memelak apa teh? Lupa jadi itu. Cipuran maksiat aya naon Bapak? Ieu teh apal salira diaturkeun nuhun sami. Abdi teh hoyong. Bapak menang di mana? Di Karawang. Palit lewat Cipela. Ya Allah, ya Rabbi, bakat ku hayang halal nepi ka kitu ulah mah baheula. Tingali jelema ayeuna. Tong apa? Jamu. Tong jamu nu paling enak Pak. Jamu nu nakal dina cupan lagi. Ari dong hayang seukeut. Udah bagi mana wasa kok boe sila bikin. Berkarasa tadi digituan teh. Bapak apal bagong leuweung Pak? Ibu apal bagong leuweung Bu? Bagong, punten. Di mana nyana? Tadi mani nyana bagong. Mau bolehnya? Mau kuwi satangga kana di CFN kabeh. Padahal bagong teh sakola dinya. Bagong teh rutinan, bagong teh kuliah kan Allah maren nikmat gorizi kan naluri insting. Tapi eta bagong nyesakeun Pak lamun buat berdiwina 7 opat tilu siki mah disesakeun teuing keur memelak. Cuk saus cek bagong kuwi. Disesakeun tapi jelema jelema jeung tangkal beda. Jeung pacarna deui. Konon leuwih dauri mah geus beutina dialay tadi cecapkeun deui. Tapi kalau bokana teh 7 juga teh tinggal beuna. Rupana karim ayo berpikir jernih jeung bagong nu ka neraka. Tapi jelema nu disarupakeun jeung bagong aya nu lebet ka neraka. Lamun ngaji yauma yumpahu bisuri patatuna afwaja poenan di mana jelema dihudangkeun dina kaayaan sak rombongane sak kelompoke ya suruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rajulan aya rombongan jelema nu hudang dina kuburanna nu weuleungeun nu sukuan moal pinjabang nanya utuh di dunia nana Rasul utuh tapi kunaon dipermalukan di padang mahsyar kabayang bubulutukan di rombongan kayak gimana salah humiyadani wala rajulan tanpa dua lengan tanpa dua kaki sareng kayak diumumkan ku Allah rombongan kayak hiji alladzina yu'dzuna al-jiran keur hirup di dunia ngasok nyeri tatangga tuh berkah mudah mudah-mudahan ada cepatnya cing patanya cepatnya cing pahade. Ayatnya rombongan kedua, ya suruh min kuburihim ala suratil khanazir. Awak jelema ngan disarupakeun jeung bagong leuweung. Mun dicapal beuki muncul ci socana.
Kadu dosa naon ya Rasul? Ieu mah punten poin penting na we, Pak Kiainya punten. Dosa naon? Alladzina yatahawanuna bis-shalawat. Tak mantan nitipkeun eta tadi kanyahan kolot urang. Jelema nu keur hirup di dunia na cadu wudu tangan salat. Bagong nu kana neraka, Pak. Tapi jelema nu disarupakeun jeung bagong mah aya. Lain bagong buah kuit teh celi urang. Dan Allah pakar zikir. Keur ngadoa. Doa teh geuning kitu teh ya. Alhamdulillahilladzi ja'alani injira wa lam taj'alni tarikas shalah. Ya Allah, mohon Gusti abdi dijadikeun seekor babi hutan. Men keneh jadi babi hutan Gusti. Ini namanya nama. Oke, meneruskan eta mah. Kamu. Insyaallah urakeun. Urang mah jambu dina cepatna diincak. Baheula ya ulama soleh. Aya jalmi soleh ngadoan geus 3 tahun. Segala sesuatu ada titik dan puncak kelima. Aya titik jenuh bandai walu bagaimana? Aya titik lelah. Depan model urang ke pamajikannya yang saudaranya nikah. Tapi dia minum sia we. Dia masih singkatkeun waktu. Sudah beberapa tahun berdoa, ieu jalmi soleh teh ieu kieu dina doa terakhir teh Gusti. Geus tahun-tahun abdi ngadoakeun naon ieu doa abdi asa teh dijabah. Oleh Pak Bobo, Allah memberikan ilham dalam tidurnya. Memakai bahasa Karawang kieu, tuh tingali ka luhur. Dan berarti Allah yang di luhur, makom dijabah doa di ditu gitu. Aya naon Gusti? Aya cangkang dukuh mahalangan. Gusti abdi mata maling, moal maneh jelema ngarti. Gusti abdi tara papadog lampau, moal maneh jelema nyaho kana hukum agama hukum dari agama. Tapi kunaon eta Gusti cangkang dukuh mahalangan. Nepi ka 3 tahun doa abdi mah kedaekeun hapus kana lawang ijabah doa. Kusabab maneh boga kebiasaan. Kebiasaan naon Gusti? Tiap barang beli sok biasaan diheula. Aduh, nginam deh. Tapi kan ada duku nih, teman-teman ngagulung minyak, ibu-ibu tadi panggil dukunya, oh duku. Nya kecil ayo, nyanut menang sakyo. Lalu gitu tampil tuh orang anak kita. Rapat ke warung tatana Gusti, ieu ge hu meuli mana lontok ieu hayo, jaket teh kaleungit ya. Penting eta jawabkeun angin tuh. Punten tinggal lucu. Menuju ngawas ya. Salbin tanah cek mantan baru dah mulai sorogannya kasih amang anu kabeh ngagoran abdi urang anu asli apa. Dan kasih maneh ka dieu aya pikir saya naon pangarsan angger cenah urang syukuran ka Imam Pak Haji Saman beli bayu. Di sisi jalan caket mualim maneh mualim makruf di bayu pangan tak ato panteu ngaji mah diajak syukuran. Nanti nginjem jaket ingat kene ka Mang Rahmat Mang Yanto tu urang Ciputat. Nah, jangan Ustaz pakai nginjem jas. Nah, Ustaz pakai nginjem jas. Sing curiga gitu jas mah pesakna di luar di jero. Paten mah kalau dalapan jas mah tuh. Jadi kebetulan Nabi teh sok pakai we jadinya ada. Ucoknya di baheula abdi mah. Di kelas 3 SD batur meula di loba jadi ini cari saya catat pengasapun guru acara pada hajatan. Jadi harus dia didakwahkan begitu. Pan sallallahu rabbuna bagaimana kita dah singkat sallallahu rabbuna ala nuril mubin gitu. Supaya nih jelema pati lah hordeng gua teh supaya nongol silah nunggu. Omeaneun tadi. Sok muka maca selawat teh sallallahu rabbuna. Kunaon eta jelema maca selawat make ngumungkan silahna. Jawabanana eta teh utusan sahibul hajat pangitungkeun nu hadir. Besek begitu mah. Dah teh nama teh hiji dua tilu opat. Tanya rok lima mah dicarekan lo ka terus mah hidup teh. Urang mah terjebak keberkahan salawat itu bisa membukakan lawang ijabah doa. Mentak setiap doa selalu memakai salawat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nukhina wa qurrati a'yunina wa maulana Maka seluruh semakin selawatnya supaya terbuka. Jangan lamun dina mobil mas supaya makin nos, supaya seksekna bertambah gancang dijabah dengan keberkahan selawat.
Urang lagi kan turun hati ingat Allah dan Rasul ke salawat teh. Sabab salawat urang bakal hampa bela dihormatin namun semakin hormat kanjeng Nabi. Urang lagi tercepat Pak. Jadi pokok ka Allah jeung ka Rasul ku barakah maca salawat teh fokus hati jeung pikiran ka jelema nu ngaloos sirahna ukur. Kamu lagi jadi kenging, sallallahu ala nuril amanal musuh. Ayo sama harapan Pak. Cuma diterjemahkan Pak. Iman kalil ya kuring bersikaliwat itu teh. Bikin guru teh doang. Pan baheula mah lakarna jadi amin teh diladakeun kabungkur mah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kumaha lamun hatam Quran panganten baheula mah nih. Amin ya rabbal alamin. Waghfir lana dzunubana yassir lana umurana. Tah ieu omeaneun. Mulai mukapan lawang goa teh ngeser tah karesek hideung teh. Tah kahareupan kudu diroba, abi masuk kitu. Sabab nu kira itu teh eta teh ngahalangan bisa jadi menghambat dikabulna doa urang. Lainnya, heupan urang mah nu ngadoakeun kitu. Jadi ente ngaminan doa cenah urang teh gini. Gara-gara saja nu maju nih. Ya Allah. Jantung berdegup kencang, hati dan pikiran tidak tenang. Kusabab ceresek can ngareng hareupeun lahunan. Karena benar yang lagi mah kudu kitu da palarin terkena mobil panu ieu mah. Cekit, kawan. Tak ceresek ngareng hareupeun lahunan. Hebat bibir jeung hate ge. Lain amin nih. Terus ayeuna mah. Nah, dia teruskan tentang makanan. Beres dipimpin aku guru. Abdi tujuan nama harek saya Pak. Begitu ayeuna beres amin, mulai tah. Pan pribumi sok ngomong gini. Karena sana teu ngampar teh bapak-bapak, mangga ditarampi, mangga dilaleukeun. Sok kitu di karawan. Berarti sami. Abdi beraksi ka didinya. Ieu mah lain baturan. Mulai teh ibu karesek dibuka. Bangin ampus, bangin impus, impus, pinumpan, datang wapi, datang tak kobong lagi, jauh ada kobong. Pangkat tidak memanfaatkan jas. Ingat kan yang mah, pesak katuh teh kue jujur, maju nih maju kan, jika pemajikan kurang skor gitu bener bener. Tak kebut kene abdi mah dina sakono paling kencang mah eta mah kue angka 8. Warnana teh pink bodas hingga bungkur, ejo. Bidara. Pokona mah pinung pesak abdi. Ini begang balik foto ka komo. Abdi tadina baik, ustaz tujuan mah supaya tidak terjadi kecemburuan sosial ari batur ngalawan kita, ari abdi ngawalpun guru, kan mesti jadi sisirikan gitu maksudnya. Diburu surutkeun apa dikieukeun tah. Dan kita menghadapan apalah sadaya beuleuh kawadi itu banyak beres ningal subuh abdi dipanggil guru. Pandang saya cari Osman tenang. Bari kita ka abdi kasep kali sakada. Yang order abdi bari emong manawi aya nu biasa dibantos panasa. Sudah teh ditah marapan hayang. Biasa masuk ditah mapel bumi mun disuki-suki itu teh. Biasa we nyeboran tanaman atau aja bantuan saja. Guru abdi papagah bari lembut dina parimala. Sakit papagah teh kan mungkin deui upan pengiringan syukuran sareng haji terkening kitu mah moal aya ngalekat kaina dicarekan ku sopan rombana teu we coplok beungeut asa coplok sirah jeung nyana tuh paling isi dicarekan ku sopan mah. Sok lamun aya bangsa sopan daerah urang ya. Panu mun begal mah jangan bergerak, kalau bergerak mati bangsa tak. Coba lu begal sopan. Terkenging Robi. Upan Robi pupus terang lagi. Ambil protes, maklum jiwa muda kabungkur, sigara pandar kieu teh kabungkur. Protes kene kan masa-masa pencarian jati diri. Cenah pika penggur bangsa. Bukankah makanan yang sudah dibawa itu juga bisa dikatakan milik bersama? Emot kene itu bika cari kena di walaran mantenah.
maneh diserenkeun ku indung bapak maneh padahal di bari dakwah ye ayeuna mah budak ngaji alif-alifan geus teu diserenkeun ku kolotna paenan berkah baheula patong borong pesantren ngaji alif-alifan ge kolotna teh datang nyanakeun punangan bade ngangos di dieu rumaos abdi mah bodoh ayeuna mah nyahoco budak teh budak saha dengan tadi ditanya ku ustaz ai mana budak saha jang hidang budak teh duka aja ka bapak mun kerja bakti gitu teh bade dihideungkeun bade dibeureumkeun bade dipasagikeun bade dibulutkeun dawuh pangasaha kabungkur di ditu tanggung jawab ieu tadi diserenkeun maneh ku indung bapak maneh dua untayan kalimat indah yang masuk terngiang di telinga abdi cek anjeunna mun kitu sate batur anjeun dididik di dieu hiji kalimat teh kieu mun anjeun gaduh kalakuan kitu hiji pilih teu berkah ilmu batur dua pilih teu seueur doa makanya urang mah minang lamun tahlilan ning nyoboan dulu dina kelas sok leungit jeung kelas lu tanah modul ke nyokot jadi akeh nanti kalau mana lagi terus seperti begitu Allah akbar dengan hati aduh dan api musab tanda gusti kudu kumaha api ngalanonganana guru abdi kapungkur keder sholat duha sebab dina doa sholat duha ada untayan kalimat indah wa ingkana haraman wa tahri rabbana pamir jadi abdi haram nyuhunkeun disucikeun nyuhunkeun dibersihkeun Anjurul haram kada ibu rubah geus muleunan ayeuna mah mun nyamungan tetep sok pawatas gede ini jaminan-minnya kuring acara nampi panganten di hotel Pondok Asri kami mah pernah mampu pandai sana di mas sportifnya tapi dia nggak ngaji ya kan ngajengan kan makan ayo tuan lah beres setelah mobil mundur beres coba lu pakai tiup kemudian iya bangunan itu masuk tawaf dari tawaf yang udah di masuk beres sebab ini bangunannya somai tawaf dari mungkin tiup kecang petis dan nggak pernah nih ya ibu masakan es nong kan dia mau capek aja kurang gitu deh sesalaman orang di masjid duprak mangi duit 50.000 nges ngaji kieu mah kira-kira atau bingung alhamdulillah atau ngandung amin tuh atau lewat udah nggak dikira wakpan penyong syukurin sesalaman teh ngelengan barang kalau duit matur nomor Gusti nu agung perkara nu can jelas halal haram na bae geus matak moekeun hate geus matak minturkeun doa komo nu deleg hak rakyat teu dibikeun ka rakyat komo nu deleg hak fakir miskin teu ditepikeun komo nu deleg hak budak yatim teu didugikeun kana panangan jeung patuangan budak yatim mau nyalakeun Allah aya pamodulan moal aya penting aya sasamplek canet penting aya sarengeng sangu penting aya sakelak cai nu andus kana awak balik Allah terido ternyata itu yang menyebabkan doa kita sulit dikabulkan dan mudahan usaha urang cing halal rezeki nanti cing halal kena nontos mantos dari rumah sakeun baru lagi alah mana dia Pak walu-walu tak gawe manehnya masalah rea Pak tapi dah lama dalin kerjualun ngasaan baheula nangka gawe manehnya tapi lain kerjualun baheula mah keur mempertahankan ieu ka mana jajan atuh baheula mudah-mudahan teh urang cing dihampura ku Allah amin nya nomor kedua aya kene maksud ya apa yang menyebabkan doa kita sulit dikabulkan nomor kedua wa miqdarul ghibah betul apa yang diungkapkan oleh orang tua kita guru kita yang mulia tadi hidup terlalu banyak menggosipkan menggunjingkan sesama ya biar diajak pikir macam ya diajak sholawatan mau pecah pakai ngomongkeun batur dibandung subuh dari kabur rokor kuatir ngomong dan pokor terus nih kalau kakek-kakek iklan
Baca surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Nah, hayang saur Allah anjeun disebut golongan jelema kaum kanibal, orang yang suka memakan daging bangkai sesama. Nah, perang Uhud beureun baheula aya hindun di jeung saha? Jeung salakina teh ya. Di Indonesia aya Sumanto, nusa badang daging mayit. Apakah mungkin kita seperti itu? Moal mungkin. Pakarihtum Allah da moal teh geuleuh maneh oge ngadang daging bangkai dulur maneh mah. Tapi secara tidak langsung kita sering menggunjingkan sesama. Kita telah memakan daging bangkai yang kita gunjingkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghibatu asyaddu minaz zina. Bahkan saur Nabi gibah dibandingkeun jeung zina. Urusan lebih berat gibah daripada zina. Benar Ustaz, benar ieu masalah Rasul. Mun sama zina itu urang butuh apa dia. Contoh, hiji jelema berzina, tanda kutipnya berzina rupa-rupa. Sanajan berzina badan. Ieu jelema teh tobat. Apakah Allah terima tobatnya? Selama dia tidak kembali kepada lembah perzinahan, Allah akan terima tobatnya. Apakah Allah maafkan dosanya? Selama dia berjanji tidak mengulangi lagi, Allah maafkan dosanya. Tapi urang tadi berang pihak sapoe moket ngomongkeun dulur. Penting ieu urang tahajud, tambahan sholawat, tambahan Quran sabarajud. Ngadu urang Gusti, hampura poe tadi masa poe moket abdi ngomongkeun dulur. Nu panjang diponokeun, nu ponok dipanjangkeun, nu hideung dicaangkeun, nu caang dipoekeun. Hapunten Gusti, hati tina dosa tadi ngomongkeun ka mana? Maka Allah moal akan narima tobat urang jeung Allah moal ngahampura dosa urang sampai akan urang datang ka jelema nu bersangkutan. Setelah orang yang bersangkutan memaafkan, teu kudu kana sajadah deui harita eng Allah narima tobat jeung ngahampura dosa urang. Itulah dikatakan bahwa ghibah urusannya lebih berat ketimbang zina. 3. Apa yang membuat dosa kita sahabat, doa kita sulit dikabulkan? Nomor 1 surah Al-Fatih. Wa man kana fi qalbihi ghillun wa hasadun lil muslimin. Namun nyampak gilun, non gilun teh dendam. Kemudian geus satu. Jelema kodo beda pilihan, isukan ge ngopi deui. Nah, ada nomor ke sorban beda jagoan tapi kayak tahun-tahun teu hate. Allahumma ge palingan hese diijabah, da gilun meureun dendam. Komon jelema suka ngomong kieu urang ngomong ngahampura ka saya mah can kadeutan beureum nama. Geus manehna pae diheula dari kumaha. Apakah Rasul seorang pendendam? Tidak. Sejarah kuat Nabi dongkap ka Taif populer di babageula. Di malaikat ke urang Taif, malaikat Jibril turun Muhammad itu gunung rek dicabut kangge naon Jibril dan ditibakeun ke urang Taif dan ngahina anjeun. Apa jawaban Nabi? Dua doa Nabi yang mulia keluar. Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah hampura, ya Allah beri hidayah, beri petunjuk. Pamai kaburan Taif mencaci, memaki, ngaledek, ngahina. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu bahwa aku nabi, bahwa aku rasul. Ditanya ke sahabat Abu Bakar. Ya Rasul nama kayak gitu dan mun akibat diterima tadi langsung direspon. Cek Nabi, poe ieu jelema kafir, penting isukan iman. Poe ieu jelema ijid, penting isukan cinta. Kolot nama penting anak nama ke umela karena Islam. Kenapa putus asa? Kenapa harus dendam? Memang sejarah itu dibahas di mana-mana. Pengamalan lo hese. Karuan ngaji rutinan di Al-Barokah, pasti na teras samaru. Mana urang ngadoa? Ya Allah, mungkin mau semacing dihampura. Ya Allah, mungkin mau semacing menang petunjuk. Sesuai dengan doa Nabi di Taif. Pernah gitu enggak? Ini hese ngamalkeun. Nu aya di teras masjid kalakakeun ini Gusti. Pan abi teh geus ngaji. Abi teh geus berjamaah misa. Tapi kunaon pas keluar ieu sunat eueuh? Teh pikir pupusnya. Oh, orang ada ayamnya, oh Gusti cingkreng kol lah. Nah, itu ge dipusan bae dah saha. Nges ngaco kan jelema nges dendam ngaco. Kadang-kadang yang tidak ada pun dia ada. Kalau orang sudah dendam, nu Allah besok jadi fitnah. Kadang-kadang nu hade besok jadi goreng. Udah palingan mun resep cek kalau kurang tau make teuing, mun ijit ke tau make teuing. Sabab lamun resep make teuing, salah besok didukung. Ijit make teuing, bener besok disalah-salah. Nauzubillah min wa hasadun. Kamu lamun muncul penyakit hasud.
Ternyata yang ngintul doang kurang. Rumah hasil teh kami gampang ngajina. SMS cewek. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Pilih. Segenap ya lamun batur menang kabungan. Cirinya sama pasaran. Dengan kursi harga 7 juta. Sahabat itu namanya kursi 7 juta. Pak Kiai Yusuf ngerti. Kang Ustaz meser kulkas 15 pintu. Wanita aja yang atau kapalannya, bukan yang gampang diingat. Lain alhamdulillah di mana kakak ngerti. Belum gitu dapat. Pemajikan tetangga dari liwat. Dapat talang kene ngerti. Saya ada diri. Aduh kan banyak ada salah ini. Bersihkan hati yang meludah. Kami sudah doa udah. Amin. Pulang-pulangnya nggak nama. Teman tetangga mau 5 tahun itu. Orang ongkosok ngaji, ongkosok sholat, ongkosok meludah, ongkosok kajaban, ongkosok wiridan. Dia nggak dikabili dia hese. Tetangga mau 5 tahun itu cepet. Dia nonton ini. Bolong. Ngomong kabeli motor panjang. Menit ngalaksonan. Bersihkan hati peninggi dina meludah. Mikir. Bedai mentak dengan laksonan kita tangga detik nyamun laksonan mana? Aduh dipencetan 42 tuh soal hati nabi. Ya contoh terakhir, jelema nu dijabah doa bari diterima ibadahna amin. Balik ngaji, balik sholat maghrib di alam barokah, balik ka imah. Waalaikumsalam. Mama baru dak ngaji mah ka ustaz bade. Entong ngaji lah. Nah, bapak nyelam ngaji, dia bapak ngeusigin di masjid. Aya naon bapak? Ah, dia marek aya sesuatu we. Pangaparkeun saja karpet diambarkeun. Pamaremankan TV di Pareman. Barudak panyanakeun majmu. Barudak jimpa majikan bingung. Biar ya kayak naon ya salaki. Ayeuna salakina papa dan maghrib dan menjelang isya hadiah. Sekali ikut hadiah tidak menjelang isya. Untuk tidak lebih kapal waktu al-falaq an-nas Fatihah alif lam mim ayat kursi sholawat bermaca yasin. Madu yaminan ku anak pamajikan. Beres ngamin pamajikan nanya dengan bapak ulang tahun. Jadi salah kena pulang era mesti apa enggak kadang-kadang bisa sari bapak ngaliung babarengan ngaji yasin berjamaah. Sugan bapak naik jabatan di pegawaian, naik gaji, sugan bapak menang komisi tetangga ngajual manung. Sugan bapak menang komisi tetangga ngajual mobil. Pemajikan dengan anak popolotot. Apa yang membuat bapak mengumpulkan kami bertawasul berdoa bersama membaca yasin berjamaah? Jawaban salakina, ya contoh terakhir. Syukuran mah ya teh. Syukuran barudak. Semakin ngotot istri kita. Nya syukuran naon tak tadi ke Pak? Syukuran tetangga kurang kabeli mobil. Ayah nu kitu di Karawan. Sing ayah justru kitu. Sing ayah. Siap menggai sukan tetangga kabeli motor urang lagi tabaro. Yang siapa datang kan? Jauh kebenaran ada tekan kiainya. Ya, dulu orang ngabangun imah, orang tahajud, syukuran ya Allah. Alhamdulillah gening tanah gigi dan teka berhalatku dulu. Aina ada juga bangun. Abdi membantu harta dan abdi jalan mata boga. Abdi rek membantu hati dan abdi jalan mingkuli. Dengan tahajud di abdi nyangakeun doa Gusti, mudah-mudahan dulu abdi simpan yang umur berkah miliki rezekina, berkah selamat mudah mauna. Cing lungsur langsung ngabangun bumi. Sanes nolak rezeki ya Allah. Dinten ending tong waktu lungsuran hujan hawa terus dulu abdi badanaikeun genteng. Bangunan hebat kita jelema. Sanajan 10 tahun masa antren Ustaz. Nu kitu tah anu doana seukeut mah. Ari urang lain kitu muludan nu ngatalu rajakan nu ngabulan pangamalan nu hese. Dulu ngabangun imah kita ini tahajud mah alus anta curhat tina tahajud tah. Kamu rekos ka babaturan teh Gusti. Ngerti itu. Pakai tetangga tadi pemilik api. Nah, mati kata milikku dulu, sok gerak, kita ke Allah buat lancar. Ternyata ini hanya sekedar contoh, tapi ini maaf identik dalam kehidupan manusia sekarang. Bukankah Allah menyuruh ketika kita mendapatkan nikmat, ayo tetangga baraya bejaan, ayo tetangga baraya bagian.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukankah Rasul menjadi contoh ketika mendapatkan nikmat seluruh sahabat tahu, dan ketika mendapatkan musibah tidak ada seorang sahabat pun yang tahu. Pak orang masih balik mun dagang disen ramai sakarama. Ingat dagang ramai. Ayo, udah belajar dari hampura Gusti Abdi, yang Abdi mengadidik Abdi pribadi. Pilih Abdi kantos ngeluarkan ucapan ujian pernah kami sesama berkah Abdi mulu dan di masjid sareng jamaah nu walalakkeun mudah-mudahan Gusti Abdi jeung di hampura Gusti. Besi urang pernah ngeluarkan sumpah serapah ka dulur sesama muslim. Pada tenanya ka urang pada teu ngaliwat teu punten beuting batu teh loba pikiran. Pada make mobil teu ngalaksonan beuting ke anyar bisa mapan tegang malieu teh kumaha nya. Urang ngeluarkan ucapan jeung dikusuk jeung anu teh. Besi pernah kita mengeluarkan ucapan itu, apakah dicatat itu oleh Allah? Semua dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Besi ya Allah dia mau tinggi we dina acara muludan. Kalau yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi fadzunub. Pilih Abdi keluar ucapan nukirang saya kangge sasama, nukirang saya kangge baraya. Dan Abdi ke manusia biasa sadar tidak mengi Abdi di masjid. Hapunten ya Allah, hampura dosa Abdi, mau nyalahkeun Gusti para maklum, mau nyalahkeun batur Abdi, nyalahkeun diri Abdi. Masih kena lereskeun, masih kena pameanan piala piagam penghargaan nu hebat di hampura dosa ke dina muludan sudah sebuah penghargaan yang indah dan luar biasa bagi Abdi Manu Agung dosa. Mudah-mudahan doa orang cing diijabah, mudah-mudahan pemaksudan orang cing diijabah, serta mudah-mudahan dosa-dosa orang cing dihampura ku Gusti Allah.